Videonya kan nyampe di luar nah gitu kolaborasi percepatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Amar ya. Oke teman-teman, liputan pernikahan ya di Sumedang ya teman-teman. Yang suka silahkan ditonton ya. Suasana pernikahan di kampung nih. Tanggal Hanjuang. Wek euy. Nyenengan kopi di dinya. Eueuh warung mah. Nah, tuh kan itu kalabak tuh. Itu Kang Potona ya. Bah. Terus sumping datanya. Kami teh bah lebat ka desa naon bah teh bah. Nagarawangnya kampung Dusun Cijere. Dusun Cijere nya. Cijere ya. RW 2 nya. Iya. Mangga atur nuhun Pak. Nah, orang ningali ka dia ya. Iya suasana dapur ya. kurang bisa vitaminnya jadi kalau dari pagi. Siap saksi badannya. Siap langsung. Sukses salamannya. Raden tunai langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Hilman Faroji saya nikahkan dan kawinkan Ananda kepada putri saya Citra Destia Nur Fadila
dengan mas kawin berupa emas 5 gram ditambah sebagian alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Arana Citra Destiano Karila bin Didi Kurniadi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Seperti saya berdosa dari berdosa pertikanana ditawis dan kecil masalah citra. Alhamdulillah kalau besar rasa terima orang bagus kurang saya. Sasaran kurang sadayana biarihna parantos siap di kakak pangitan egonya akil lengser parantos siap ya semoga orang kawitani prosesi ku awasan bismillahirrahmanirrahim punika mesek tutungkusan karuhun dibungkus kusir jeung siloka kayang kuliman tenang prosesi mangbagia mapampang agung produksi haringa sejak dikawina. Lebih si patahunan lebih nama beruncang dari di Nusa Kiwari rek murung 7 ngeliwat ka Pajajaran pangabana sama siwi nu gelar ditatar Sunda
nyebarkeun wangi pun sapun penggawa masing lumungsu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelema sakitu riabna kieu nu ngajawab salaman dua urang. Bu, wajib ibu urang cobian sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, reug-reug urang Ciberemnya araya Bu. Sampurasun. Bapak Ibu wargi jadek sedayana alhamdulillah dina dengan ayeuna urang tiasa kumpul ngariung bangbrok nyongkong patebang rarai dina raraganya teu walimatun nikah tanapi walimatun arus inju aki kase geulis alhamdulillah parantos di akaran parantos di istiran heueuh parantosahnya ku aki didoakeun pamudah-mudahan dina dinten ayeuna cing ayeuna kalancaran ginanjar kawilujengan ku aki didoakeun pamudah-mudahan cing hurim dirina waras badanna cager beunteuna dikabul sagala pamaksadanana cing panjang kunjung panjang yuswana jauh balai parak rezekina oge salamina di panang kayungan Allah subhanahu wa ta'ala ya urang berowan heula Nini. Hello Nini. Di mana dia? Si kurang telepon we aya we di gerowan mah. Nah, ieu aya ya HP merek anyar merekna toh cek. Itu Nini atau saha cek. Itu Nini tahu Agus. Kuda yang mana? Waduh. Ya ini gitu ya. Punten ya. Hah? Aya tarik. Taikeun hiji ieu taikeun mikir. Oh, saya panas. Tuh. Si panas. Itu astagfirullahaladzim. Si panas. Kuda yang mana? Nah, itu di mana? Kuda yang mana Tuhan senangi? Ada otot.
berambut pirang. Nyawer ibu. Masih bersama angguran memerek ka kolot tuh teh. Enak meni gelis alo atuh. Duh, nah si teh. Tos lang tos. Cing. Kumaha? Apa? Siapa ya? Apa? Naon sih ah? Ngejeng liur-liur banget hayang. Liur aing ya. Apa? Naon ini? Sakedap capek. Ngomong liur cenah. Banget hayang kawin ka dua lalaki. Dia jaga buburuan sih teh. Kumaha ini? Ambu, ternyata Ambu sedang berbahagia sekali. Ber. Leres pisan. Ambu, karena kita bisa ikut serta dalam memeriahkan acara pernikahannya Teteh dan Aa dan Ratu Raja. Di depan kita sudah ada pengantin yang cantik dan ganteng seperti Ambu gitu. Ya. Ambu, tadi Bapak itu atas diberi kecupan ku Ambu. Tuh si Bapak. Bapak Hajat, Bapak Besan, terus diberi kecupan sama Ambu. Dicium mana? Tapi kada weureuh na Bapak. Kada dibasuh ku tangan 7 kali. Lamun Najis mahenya. Ternyata anjing maksudnya. Gusti pek ngarobrol nya. Ayeuna, Tek diuk aing mah dia. ayeuna urang gari hadiah spesial kanggo panganten. Baik. Ayo tadi pas akan atas. Masih deg-degan? Nah, main deg-degan ayo. Kamu harus Ditambah lagi Suci. Teteh diambil telat. Apa yuk? Kamera siap kamera. Angkos. Ayeuna Aa janten penumpangna. Siap. Abi jadi supir. Kali kamu ditanggung badan dia gojek, Kumaji di jalan tanjakan kieu akhirnya pengang kamu. Tapi bawa dia.
gak bawa cau. Boleh minta tepuk tangannya dulu buat Kak pengantin. Isi gua teteh lagi tinggal aku main udah hot. Ayo. Oke baik, langsung kendang. Sosialisasi. Kalau kata Ambon bilang muter-muter ya. Siap Pak. Biji, 2, 3. Kali ini goyang kursi aku apa kursi teteh? Gue teteh, Kita ada apa sama boring? kalau datang mulu di mana barang second ya. Pakaulah, Pakaulah. ya ada gue di suara.
Mungsa kita kopi hatur ya bisa berada. Pamunten makasihun hampura anu digedaman nulis pamrih panutup catur pamungkas cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anu janten kahormatan, puji, miwah syukur, mangga urang sasarengan panjatkeun kahadirat Ilahi Rabbi pangeran urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah cunduk waktu ninggang mangsa kalayan takdir timantena dina dinten ieu urang sadaya parantos tiasa ngariung nungpulung patepung lawung patepang wajah dina acara pernikahan Neng Citra Destia Nurfadila putri di Bapak Kurniadi kali Ibu Kurniasi, Kak Cep Hilman Fahrozi putra di Bapak Kuatman kali Ibu Raslina. Dan kempalna urang di ieu patempatan cing tiasa ngajantenkeun ke sholawat miwah salam panginten mugia salamina dicurah tur dilimpahkeunna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katut ka urang anu janten umatna anu masih kena hidup pancet nyepeng dina ajarana pamugi urang sadaya wilujeng sumpi ka keluarga besar atau nepi rombongan ti panganten pamaget anu parantos aya di ieu patempatan. Hapunten kanu kasuhun bilih teh mah aya kalepat atau nepi kakirang dina panampiana ulah kirang-kirang dihapunten. Dinten ieu mugia acarana cing meriah, salamat nu dihibur, salamat nu ngahibur. Alhamdulillah panginten
Abi teh mah aya kacaletot cariosan pas salia basa nyungkeun dihapunten panginten. Bapak Ibu para sepuh wargi sadaya anu kusim kuring dipihormat kahormateun sim kuring supados teu nyangkolong teuing kana waktos panginten datos majeng ka siang majeng ka panas panginten. Mangga acara dina dinten ayeuna urang ngawitan ku ngaos basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya acara parantos ku urang dibuka sadaya. Panginten urang majeng kanu acara salajengna panginten anu kahiji namanya bubuka anu parantos sim kuring di Pedar. Anu kadua panginten pembacaan ayat suci Al-Qur'an sinaran shalawatna anu bade diaoskeun ku palaksana Neng Dipa. Waktu sinaran tepat di Jumat Agung. Anu parantos kedalisan penampilan para panitia sakantongan hantasan videonya kena nyoba di luarnya nah gitu panitia juga batasan kami porsi kami acara saweran panitia tim moro saweran kedaftaran aya panginten ke luar kita segera. Satu dua dipersiapkan. Dipiring pangintennya.
Pangeran Philip Siloa, kemudian